Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin zil awsafil karimah wa ala alihi wa ashabihi allazina nalu ad-darajatil aliyah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Khususim kuring muga-muga sadayana danget ieu ayatina sehat wal afiat. Insyaallah baden raskeun hanca ngabahas hukum fikih. Referensina nyana kitab Kasifatus Saja. Tina wangkid ayeuna sim kuring bade ngabahas ngajelaskeun waktuna salat maktubah. Salat nu dipardukeun ku Gusti Allah. Insyaallah sadayana uningnya bahwa salat mafruḍah, salat maktubah. Jadi sholawatul maktubah teh 5. Kahiji disebutna salat zuhur ceuk sunama. Zuhur ceuk sunama zuhur. Kadua salat asar. Katilu salat maghrib, kaopat salat isya, kalima salat subuh. Nu 5 ieu masing-masing aya waktuna. Da diparentah jalma muslim salat ka Allah teh kudu tepat kana waktu. Aya waktuna masing-masing gitu. Dohor aya waktuna. Iraha waktu dohor? Dijelaskeun tina kitab Kasifatus Saja. Awalu waktu zuhri, ari awal waktu zuhur teh zawalus syamsi, lingsirna matahari. Tapi dat lingsirna mah encan dohor, kudu akiba waktu zawaliha, sabada waktu lingsir matahari. Maksudna kieu, panon poe isrok bijil terbit pertamana di belah wetan, terus kaluhur. Lamun kaluhur mangka bakal nimulkeun kalangkang. Kulantaran panon poe ya belah wetan, meureun kalangkang bakal condong ke belah kulon. Barang bijil mah panon poe kalangkang teh panjang. Mungkin lamun urang nangtung di tanah lapang kasorot ku cahaya matahari masih isuk kene bakal panjang, jauh kalangkang teh. Terus panon poe beuki luhur, kalangkang nu doyong ka belah kulon bakal leuwih pendek. 8, 10, 11 pas jam 12. Jam 12 tapi jamna jam istiwa, sanes jam wib sanes. Jamna jam istiwa. Tapas jam 12 teh panon poe teh di luhur. Lempengan pisan benda anu kakalangkangan. Jadi teh kalangkang, teu aya kalangkang doyong ka belah wetan, ka belah kulon, teu aya ka belah mana teu aya kalangkang. Sabab panon poe ayana tina pas pisan benda anu kasorotan ku matahari. Tas antos daya kalangkang niseur pan wasalit pan maju ngulon
lamun matahari maju ngulon ngeuseur saalit bakal kalangkang ka belah wetan meureun. Tabijil kalangkang walaupun saalit disebatna eta teh tos zawal ngisar matahari. Sairing sareng ngisarna matahari ka belah kulon harita keneh langsung aya kalangkang ka belah wetan saalit. Ta waktu zawal macan dohor tapi kedah sabada beresna. Nu meuli upami ngangena jam istiwa jamna jam dohor teh sok di langkungan jam 12 mancerna matahari pas di luhur langkungan 5 menit nembe eta dongkap waktu zuhur gitu disebutna ba'da atau akibat waktu zawaliha sabada saanggeusna sarengsena waktu lingsir matahari tos lingsir ka belah kulon kalangkang meureun datang ragrag condong ka belah wetan tidinya aya saalit mangka tidinya tos lebet waktu dohor. Tiasa urang salat mangga salat dohor mangga tos waktuna melesai di waktuna sampai iraha wa akhiruhu masiru dilisai mislahu ari akhirna waktu zuhur teh jadi na kalangkang sesuatu geus sarua jeung misil nu di kalangkanganna misalna urang teh nangtungkeun benak lah misal paku jangkungna 10 cm jangkung paku 10 cm kasender ku matahari doyong ka belah wetan kal doyong matahari teh diukur teh aya 10 cm sarua benda nu nangtung 10 cm kalangkang doyong ka belah wetan ge 10 cm berarti sarua tah mangka tidinya seep lah waktu dohor gitu seep waktu dohor tidinya. Tina ngajalankeun salat dohor teh menurutkeun keterangan Syekh Daruqutni nampi riwayat ti Abu Mahdzurah aya hadis kieu cenah awalul waqti ridwanullah ari awal waktu eta teh karidwan Gusti Allah wa awsatuhu ari tengah-tengah waktu teteh rahmatullah kanya Allah wa akhiruhu apul ari akhir tina waktu eta teh pangampuranna Gusti Allah pek urang salat lamun urang salat dohor tina awal waktu urang bakal menang karidhoan Gusti Allah urang salat tengah-tengah waktu misal jam 1 eta menang rahmat Allah lamun urang salat di akhir masih menang pangampuranna Gusti Allah pek urang jalankeun tah sakitu waktu dohor teh timimiti sabada beres lingsirna matahari tos asup dohor terus sampai akhirna teh kalangkang sarua panjangna jeung sesuatu nu di kalangkanganana tadi teh lamun nangtungkeun benda jangkungna 10 cm kalangkang ge tos ngagoler ka belah wetan 10 cm eta tos beak waktu dohor tarupina painten tisim kuring urang capkeun sakieu wae insyaallah mungkin lamun aya usia bari aya izin ti Gusti Allah tiasa ngalanjutkeun deui mudah-mudahan saedana syariat sadayana king topik hidayah ti Gusti Allah saya dipermukakan perizikian ku Allah dibukakan lapang rezeki anu salebar-lebarna dibarengan kalawan rahmatna Gusti Allah cekap sakieu kirang langkung hapunten billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.